Alhamdulillah versi kembang gadung judul lagu anu kedua gitu. Abah ini masih kena mohon atau kenghar alhamdulillah ya salah sawios paucopnya pupuhu penginten di Anjuang Mekar Sawargi ajeuna masih eksis keduanya kesadaya apa mobil sing sehat walafiat rasnya terus pada 70 tahun aja nama masih seru ngasalnya udah gitu alhamdulillah apa namanya bayi mereka Kang Sonik mohon atau ayah alasan ada yuk ini memohon alhamdulillahnya kemarin malam Kamis mah dina versi calung yuk bisa kali saraya atau masih sesarangan sarang konten kreator iya mohon sarang Dani Manwara Official sampai kali ke Abah Ucok Official channel Abah Ucok channel alhamdulillah mohon dua konten kreator mohon alhamdulillah biasa silaturahmi mohon ke lingkung seni Hajuang Mekar Sawargi anu aya di lingkung Cihonje Cihonje Pemekaran gitu. Atau ke pengarsa pupuhu Bapak RT, Bapak RW, Pak Hubiri nujunya se mangga diaturan karsan ieu nuju si tamu. Oke, mohon si Raja Sawer. Ayo disebut Raja Sawer teh numpang seueur mesian artos. Gitu. Ayah mah di nimpah terus jadi dia terus jadi raja, jadi patih. Margi dina peluka hiji aya peluka dua, oge lagu oge gitu nya. Aya episode mohon aya bagian, aya babat upami dina sepak bola mah gitu. Oh, terus kemari aya penjahat, nya pasangan. Nah, cenah hari Mangilit mah tapi kita main film cenah itu manggon sinetron nah cing teh semuanya tuh nah teh ka film wae cing teh itu pan urang mah cenah bagian nyuputnya ai bagian nyuput ka hese ka film nah aya deui iya wadudung da urang ge sarua miluan nah atuh eueuh wae gambarna eta keur ngali sumur cenah di poek jumput anggar teh ka temo salah eta perananana alhamdulillah mohon kudu semangat saya gitu alhamdulillah memang gitu orang masih serangan eksis dina seni budaya mugi urang panginten deueuh dikira dina ngembangkeun kamu boleh ngajengkeun nanyeurkeun nangtungkeun nya kurang-kurang sadayana urang sapunyere sabengketan sabilulungan upami di Bandung mohon Sumedang mah sabengketan sapunyere upami pan eta sabengketan teh sapunya sapunyere simbolna teh nya oh apan upami sapunyere nangan hiji bakal lami bersihna tapi upami aya 100 sapunyere dibongket dihijikeun insyaallah bakal tereh bersihna Kupina si bola gitu. Kumaha kan? Hiji mah lain sapu nya nyere sebutan teh. Lamun ceueur mah sapu. Sapu. Ada cepatnya sapu nya. Sapu nyere. Upami saur bahasa Indonesia neh nama. Ada hari mah bener teh. Upami nyariosna Sunda mah bahasa Indonesia neh. Kalau berbicara dalam bahasa Indonesia itu padurang mah Indonesia kedah apa? Ada bahasa nasionalnya. Kurang Sunda kedah apa? Kan tata cara Sunda. Walaupun panginten orang sanes ahli sastra, kurang belajar sami-sami. Kan anu ngareskeun nama aya khusus ahli bahasanya. Mata kirang langkung apun teh. Jadi boyo sakeluargi ge masih tahap teras diajar. Diajar. Meninggal dari belajar. Pun sambil ngobrol, mohon insya Allah panginten ade aya obrol di payun, tadi di pengker, atas beres acaranya. Maka orang kapayunkeun mengrupi lagu anu katilu, etang-etang nepangkeun datos lami itu mohon diri salah sawius ayeuna ana tos majeng
jantan konten kreator bau coknya saya vokalis kepungkur sesarengan sarang wadudung berlanjut sesarengan oke sarang mengilin alhamdulillah ini ditepangkan di saung di saung mohon lanjut sekeluarga ya alhamdulillah kurang kepainkan etang-etang nepangkan sono lami itu penak sedang set Dani manuara official kurang kepainkan ayah patepang sono tapi hatur prum nayaga kasangakan
yang akan Allah yang akan sekarang kita Jadi yang mana aturan